Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya-baraya. So ya dinten ieu kadokapan anu di Al-Ajar ngaraut pangunten baraya tah ieu hadiah ieu tah. Amang Bapak Ai juru liwet. Ya atuh dua enggal meh. Asa? Adede ti Tasari Pengalengan tah ieu nuju ngabarakalan ye. Duka ngaragajina eta dirayang kutilan duka tiasa duka henteu teh. Masih basa kayaknya bareng ya. Wah, kebalik manten ku abdi nuasa. Dina mau kudak. Sertifikat. Geus lulus ngaragaji. Ah, kamari mah panginten diajar ngaragamar, tah ayeuna mah diajar mararotong kai baraya. Jadi geuning sesak kieu bahnya. Ning sesah ning dirayang kutiluan gitu. Kitu Glosor A. Kat dia sanak. Ganti punten. Terus tidak. Bahaya terus, Pak. Dibagi 3 teh ieu. Jadi bagi 2. Oh, nya bagi 3 ya. Iya, kan ieu 2. Sip. Tes nepi ya. Terus ngaragajina teh. Acan. Sapas kudu seueur ka dieu. Salapatkeun sapatkeun heula baraya. Kadieu kan ya. Baca kan garing. Abdi hoyong atuh. Ali teh. Oh, kaosan ieu kayaknya. Kampos eta. Oh, hiji mah. Yo barase aden tuh. Saya rutin. Saya rutin orang. Oh, hiji ieu mah jeung heula Pak. Barase eta mah. Moros ya. Inarian itu kan ya? Ieu kenapa? Oh, masuk. Jemur lah. Kulitnya bukan lah. Pasir, pasir. buyut tah dikit. Nah, iya kelebihannya ya iya. Oh, Iya teh marukanan. Oh, jadi ku ujung lagi bisa muka itu. bah ieu kejaman. Nan kami tos biasa. Bakalan. Nah, bahasa tinggi mah. Tapi eta da ngengkreng itu. Mau apa saya na? Saya orang ragaji heula. Lah ieu potong wae. Itu lah bakalan heula. Sok atuh giliran itu ternyata kamu badan apa ini? Dengan badan orang gaji ngabot teh raos. Panjang deui. Baseur tuh makat tadi hese tadi. Kan profesional bah abdi ngaragajina. Jemprung. Arahan di abdi mah jarang gagal. Ngepet pasti basuh. Pulang makan di laut itu di rumah. Ini di bakalan di jemur. Bari bola kan itu. Ah, teh ukuran anu 10 pasar teh. Jadi boleh cepat sedikit. Bro-nya dia ada meranin tuh. Lumayan mari tuh. Abah mana yuk saya kira ke bawah. Bahasa banyak. Wah, masuk ya. Tinggal aja garing itu kayak itunya. Tinggal Kita dia itu mah dari hari ini kan sudah kasih. Mohon dua salah. di mana?
boleh. Wah, dia mah gede-gede teuing nya mah. Jadi orang inang teh dibeakeun cenah Keur berbeda. mimiti diajar mah jeung ieu teh hayang pok gede-gede. Enak. Ieu cepot sagede hawana. Wes neping can ka apa kita kalinya. Naon teh? Can, Iya nana ragajina. Da mau boleh lah kamu tan neping. acan. Cantik. Da mau boleh di sana neping we. Jeruk pari. Ya. Montang mah bisa nanti jadi ya susah pisan eta mah teh. Harudang baraya lah harudang. Di saung abah baraya deh. Yen skrep. Sadayana yen. Sekolah. Saya nama lawan Satria. Cina. Nah, sudah ieu sambian. Ganteng. Kita tadi dacan reng-sereng sewa ngasah. Kamu juga silet ngasah teh cerita. Nya cenah. Abi mah teh tiasa ngasah juga silet mah. Masa nganggo cai mah Murah-murah nih, ngepot. Ya, cabe tukang tipu. Eta kumalapah gedang lada. Padahal pengalengan mah jago-jago ku cabe genot teh geuning Pak. Mohon. Nya. Cabe eta. Kita malapah gedang rek nama menama. Alhamdulillah baraya-baraya tina ngabakalan pengintennya terus ngabakalan wajib karena ya parasmanan liwat asli mana Pak ieu teh nya Iya Pak itu. Garut masak nasi teh Khas Garut Garut. Ya, Mantap. Asli Garut bah gitu. Tah penginten kitu baraya-baraya alhamdulillah hatur nuhun kasadayana tos cara lumping ka saung gitu. Mudah-mudahan we dina belajar teh sing manfaat pengintennya. Amin. Pengintennya. Tah sakitu pengintennya kabaraya-baraya anu teu tiasa dokap ka dieu. Ya teraskeun eta belajarna semangat baraya-baraya. Akan bade giringan diajar mangga kantun masihkeun waeana we ka puasa tabah. Intinya anu peryoge hasil karya abah mangga eta kantun ngawea anak saya di payung. Nah kitu panginten baraya ditutup wae ku abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.